Teh, ningali Mang Toyo. Astagfirullahaladzim. Ti imah teh 300. Lagrag Kade kabeh. aya nama sia. Kamari ge cek aing di ditu di Panawangan aya nu manggi duit tuh. 500.000 datang ka imah teh tuluy jecang cek aing ge. Ning. Duit aing eta. Ini parah nih. Enggak aing ge teh. Wah, kenaon, Wak? Aing ieu nya ke gemuk kadu cek aing. Bagus euy. Buah ieu tangkalna seger kieu. Oh, atuh. Di mana ieu bibitna ieu? Aing meuli naon bareta ti Raja Galwi teh. Tuh, urang butuh pisan wah euy, urang teh keur butuh keur hayang melak di hareupeun imah. Sok wae aya 100.000-an. Wong beuli we atuh kurang wah, urang butuh hiji ya. Sok aya 100.000. Ayo wani mah kana harga. Sok baik hajeun 100.000 mah, ayeuna ge di duitan. Mana duitna sok aing mah ku aing dijual Aya deui. 100.000 mah tah. Sok. Oke dicokot tapi ulah dikamamanakeun. Oh, di mana Terus di duitan ku 100.000 urang butuh hiji peragenan. Kade nya, Moal dibawa ayeuna. oke we lah. Heeh. Urang ge kaya perlu lain mah. Heeh. Wah ya pacul. Kamu paculna euy di imah euy. Nah pacul jeung naon? Apa erek galak tangkal kadu nu tadi? Nah ngalah tangkal tadu nu tadi kumaha sade? Pan tadi geus di duitan 100 nah kumaha? Nah sugan aya dan mana eta mah pelak. Aing tah eta tah bibitna tah. Tah deuleuh. Mana? Eta nya. Nah pira ku hitungan haplak rada kuyatak itu. Aing mah teu eta mah sagede menil. Napan heueuh nah pira. Apaan urang butuh naginan anu itu nu gede? Heuh itu mah aing meuli 100 teh geus 5 tahun di pelak rena caplak sia mah. Atuh aing mah di 100.000 nu ieu mah teu wani aing mah lah. Nah teu wani kumaha sade? Aing ieu teh lamun biasa mah aing ngajual 200 sagede kieu teh. Atuh nu eta mah leutik, urang mah hayang sote nu itu nu gede. Leutik kumaha sade deuleu. Ieu ge jangkung deuleu tah. Tuh deuleu tuh. Tuh. Heuda uing mah tadi maksudna mah hayang nu itu lain nu ieu 100.000 teh. Nah caplak nu itu pan itu mah geus dipelaku aing 5 tahun sugana eta. Aing embung aing mah nu ieu mah aing mah embung da teresep nu ieu mah. Wong aing mah balikeun dewe nu tadi 100.000 aing mah embung. Nyamenge pisan sianya. No ngecaplak hayang 100.000 nu itu. Maksud 100.000 teh hayang nu itu lain nu ieu. Masukan eta itu mah modar dia lana ge. Aing tayang-hayang lah dikeun deui 100.000. Embung aing mah. Boleh ting kunyuk mung malah teh. Bapak maksudnya kayak hayang nu itu urang mah. Bukan ada tuh kuaing si pelak itu mah kunyuk. Nah. Teh, ningali Mang Toyo. Astagfirullahaladzim. Naon si Ajis? Dina was kawasan siluman kadal, negesna naonan. Siluman kadal kunyuk aing tes PKL eta ku nini rabik mah aster geuning. Aing digawean dulu tah geus cangcut selempak. Ieu aing tadi meuli ieu teh sok teh ka warung kalanuh. Katel geus mandi lumpur aing sagala kunyuk. Teuing asupan aing teu gerengseng kitu nini rabik teh. Awakna kum gede, elek ku nini mah pele. Lain sepele kunyuk aing mah eleh satepeda we nu nyawer sih kunyuk. Alasan sak. Bebel sia gitu. Kunyuk sia teh nya keur maing eleh sia teh ngalonyeng sia ku aing sia teh bebal teh ku aing sumpit sia kunyuk. Erek nguji jalma aing kajujuran jalma ieu. Ahli atuh siana. Mana bang? Eta duit saha euy Ragam? Oh, ya. Ngapi maksudnya bang? Oh, tadi geus pulang pesan itu tuh. Poho. Bener. Atas Mabi. Ke mana bang? Eta hareup ka dia. Oh, nya gatuh. Lumayan bang. Cepet. Duit saya. Dua tuh ini sih lapisan kunyuk. Udah coba nih. Beli bakso atau kada kona jeung beli bakso aing ge. Duit 100.000 saya nya. Oh, nu aing murah bang. Mana bener? Oh, nu aing murah. Aja. 10. Duh, mau leutik. Tebogangan saya tinggal duit lagi pugu. Lah, nah itu duit Raraga nu saha itu. Koding. Ikan.
Anu orang mah aya bang. Teu ragrak tempoan si ragrak. Itu aya. Usahanya. Ini usaha tuh. Gimana? Coba nanya tadi enggus. Tapi terus usaha tuh. Lain ragrak we duit 100.000 nya. Tadi didinya. Heeh. Aduh, aing karek inget taingan duit aing tadi leungit. 200 tadi ngagoler di itu 100. Meureun tadi di dia ding masa tadi uing nganter budak geuningan meuli mainan. Heuh nya. Uing meureun sigana mah ding. Nu bener. Heeh, tadi teh duit urang teh 200 geuningan. Tadi lagrag di itu 100. Oh, aing karek inget duit aing ge ding. Heeh, atuh. Ieu kumaha aja kemarin di bahasa mah urang 5.000. Tuh eta. Aing poho duit aing teh tadi teh 300 Tadi 200. aslina 300 aing nyokoti Bener, ieu teh bulan puasa, bener teh teh. bener bang bener nya anakna tadi teh mau ti imah teh 300 lagrag Kade kabeh aya nama sia. Kamari ge cek aing di ditu di Panawangan aya nu manggi duit tuh. 500.000 datang ka imah teh tuluy jecang cek aing ge. ning duit aing teh tak Cek aing teh bisa musik nya lain keur guru keur cigana mah. Tuluy cek aing jecang. langsung kumaha eta Langsung dikubur sia teh. langsung Heuh. pae Heuh, pae-pae di dikubur. langsung Kade jadi heuh manggi duit teh. Ayeuna mah bulan puasa teh. tapi si kana mah abi inget ayeuna mah euy ragolean mobil teh dina mobil meureun poho meureun abi teh bang nya anak Ade anu bulan puasa teh jadi lamun lain milik urang mah ulah padu ngarah teuing mun manggih duit ge. Jadi pan heuh eta Oh. lain milik urang. oh ya ge sarua meureun euy aing poho da di imah kita nu aing mah heueun urang Tinggal kita di sia sana mah. Bener. heueuh Anu bener ket. heueuh bisa golerkeun deui poho tadi teh meureun sigana mah tadi budak sigana mah Ai eta nu manggih tadi di ditu. engke cong golerkeun deui di ditu Ai nu manggih di ditu. tadi geus dikarinyakeun Oh geus. ding gue kewe jajan masona mah lainna kewe ek balik heula ka imah Jadi. Ya kunyuk. Nu puguh nama sia teh mau duit mah haripet kunyuk ku aing dipancing ya teh tadi hayang nyaho aing kajujuran jalma. Mending kene si Oding tak kehed. Si Oding mah teu ngaku. ya heueuh tuh Lamun lain milik urang ulah padu ngarah teuing sia teh. dengekeun kolot Tagrak di ditu nu aing, manggih di dieu nu aing, manggih di ditu nu aing. lumayan tadi nama geuningan bang Potong padu ngarah teuing. Karena maneh jujur dingnya ku aing tah duit nu 300 ieu dipikeun ka maneh kok. Aing teh. alhamdulillah Tah eta mah milik. Mun pamasihan mah lamun mendak wayahna. nuhun bang sing kagentosan deui kuno langkung-langkung Mohon siap jadi perhatian. tah dangukeun cepet tuh dik cepeng ju aing masuk maju banyak tenang ju aing njuk jeung bae lah